nabi narima wahyu wallahu alam kumaha katampan ku Kangjeng hanya Kangjeng nu uninga dijabarkeun ku Kangjeng ka sahabat sesuai jeung kebutuhan ayalah di asbabun nuzul butuh eta jol ieu butuh eta jol ieu ditarjamahkeun Quran mah tarjamahan wahyu nu katampa ku Kangjeng Nabi naoma bila harfin wala sautin hurufan suara aju eta dijabarkeun ku Kangjeng tarjamahan Quran eta tarjamahan wahyu can kaharti Quran ditarjamahkeun deui ku bahasa Kangjeng hadis bahasa hadis ge hese dihartikeunana innamal a'malu binniyat innamal ilmu binniyat innamal syai' binniyat macam-macam terus bae tina innamal a'malu binniyat tarjamahan jadilah kitab ge can kabaca kene kitab ge teu kabaca kene ku urang mah can ngaji amil can ngaji jurumiyah mah hese bae can ngaji eta mah hese terjemahan jadilah majalah jadilah koran terjemahan na diterjemahkeun tina wahyu kana Al-Qur'an aya hurufan buarima aya suaraan mun dibaca hasil naon eta kolam sababan linaqlil ilmi kama annal ilma sababun lahu bi'alamil huruf Kangjeng Nabi nu mantak di ngaranan kolam sakumaha kolam mindah-mindahkeun ilmu horeng Kangjeng Nabi ge mindah-mindahkeun ilmu di alam huruf nu urang teu apal di luar eta kuari jadi apal pindahkeun ku Kangjeng Nabi haram zina haram mabok haram bersentuhan jeung lain mahram wajib salat wajib puasa wajib haji Kangjeng Nabi mindah-mindahkeun ilmu tina wahyu didakwahkeun ku Kangjeng Nabi Masya Allah karim sakumaha urang deket ka Kangjeng Nabi urang deket ka Kangjeng Nabi loba urang meunang nyadapna nyadap ilmu ti Kangjeng Nabi na pohara makin deket ka Kangjeng Nabi makin loba ilmu nu disadap makin loba nu kurang didakwakeun moal anggeus ilmu Kangjeng disadap ku urang kitu kene ilmu wali-wali Allah moal anggeus dipindah-pindahkeun sakumaha kolam mindahkeun ilmu melalui catatan-catatan